Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hayu urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapari nikmat alit sareng nikmat ageng sangkan urang tiasa patepung lawung paampruk congho patepang rarai dina ieu patempatan. Sholawat sinareng salam hayu urang curah limpahkeun ka junjunan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka para kulawargana, para sahabatna sareng tabiatna tur dugikeun ka urang sadayana anu mudah-mudahan kenging sapaat ka urang salaku umatna. Ka Bapak Kepala Sekolah anu kusimkuring dipika hormat, Wakil Kepala Sekolah, kurikulum sareng guru-guru staf TU anu kusimkuring dipika hormat. Teu hilap oge ka rerencangan siswa-siswi SMA Negeri 27 Garut anu kusimkuring dipika cinta. Anu bade kapindangkeun nyaeta nu kahiji bubukan, nu kadua galindengna ayat suci Al-Qur'an, anu katilu biantara sareng pangdedel ti anu kahiji biantara ketua OSIS, anu kadua wawakil kelas 12, anu katilu pupuku komite sakola, anu kaopat kepala sekolah. Lajeng nu kaopatna unjukan paturai tineng nyaeta masrahkeun siswa-siswi kelas 12 musafahah, nu kalima maca doa, nu kagenepna panutup sareng nu katujuh terakhir nyaeta hiburan. Supados teu nyolongkong teh kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku basmalah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Sateacana kana acara puncak nyaeta hiburan, mangga urang sadayana tutup ieu acara ku aosan alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadaya jalmi anu aya di dieu kanggo perhatosanana anu parantos nyaksian ieu acara paturai tineng ti awal tu dugi ka akhir. Sateacana urang marurang karorompok masing-masing, urang saksenan heula ieu acara puncak nyaeta hiburan. Anu terakhir nyaeta pangdedel anu bade ditepikeun ku kepala sekolah tos rengse. Ngahaturkeun nuhun ka kepala sekolah, mugi-mugi aya manfaatna kanggo kuring salaku MC ngucapkeunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.